Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo ka urang Sunda salam dunia, salam literasi. Urang ngalajengkeun deui kebiasaan hebat kanggo murangkalih anu diluncurkeun ku Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah anu kagenep nyaeta bermasyarakat. Filosofi urang Sunda upami ningal ka bermasyarakat dipengker abdi ieu aya tajuk anu klasik pisan. Da ieu di tajuk ieu nyaeta salah sahiji tempat kanggo bermasyarakat gitu. Janten murangkalih zaman kapungkur mah upami berinteraksi saat salat maghrib, salatna ditajuk sok ngararaos ngarobrol di dieu eta salah sahiji interaksi antara murangkalih anu sajalan sareng kebiasaan atau pembiasaan hebat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nyaeta bermasyarakat. Saha anu emut ditajuk teh sok ngarobrol, sok curhat nya, sok ngobrolkeun masalah kahirupan, masalah permainan, murangkalih dialajar ditajuk. Nah, ieu salah sahiji tajuk anu klasik, anu seueur, anu bersejarah kanggo orang Jatinangor khususnya orang Jatiroke Jati Mukti. Nah, patarosan abdi mangga di komentar di eusian saha anu kantos salat di tajuk ieu tetapi atos berinteraksi ngobrol diajar ngawas di tajuk ieu. Salam literasi kanggo ka orang Sunda salam dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.